Kesel pas ngadengi geus kebiasaan nyimpen motor di luar padahal geus pernah kaleungitan. Disimpen di luar mah sarua we meureun teh jeung ngasongkeun ka Mali. Kok bisa cenah setenang itu? Kela kedeung besti sameme ngajawab komenan anu eta. Cenah teh arek ngaluarkeun lah ieu motor ti dapur soalna hareureun geuninganan arek bebenahna. Nah lanjut kana komenan anu tadi. Kesel cenah ngadengena ge pas ngomong kebiasaan nyimpen motor di luar sabenerna mah eta teh kebiasaan di pagawean lamun ngendong besti. Jadi tenana teh lamun misalnya ngendong di pagawean eta si motor teh disimpenna di parkiran otomatis kan di luar imah meureunannya teu bisa diasupkeun ka jero. Terus kadang lamun misalnya tenana balik gawe teh jam 8 lamun teu jam 7 isa. Nah kalau misalnya jam 8 teh otomatis tenana langsung asup ka jero imah teh langsung sare besti boro-boro mikiran motornya. Lain teh nyaah kana barang sorangan gitu nya besti kadang mah tenana ge aya pohonna oge kadang oge diasupkeun. Mentakna ku tenana disebutna geus kebiasaan besti eta teh sabenerna mah emang kebiasaan nu paling jorepat. Terus aya nu komen deui cenah nyimpen motor di luar mah sarua we jeung ngasongkeun ka Mali. Emang heueuh si besti ku zaman ayeuna mah kan hese neangan pegaweun hese neangan duit meureunnan nya eta ge salah tenanah oge nyimpen motor di luar aya liwat jelema nu butuheun tah meureunnan aya motor di luar nganggur lamun misalnya dicokotnya lumayan lamun dijual. Teu kabeh kasalahan aya di si malingna kadang mah aya di diri urang soranganna model ayeuna tenanah kan nyimpen motor di luar eta kasalahan tenanah oge emang termasuk ka kebiasaan buruk. Coba lamun misalnya disimpen di jero meureunnan moal kaasaan katoel ku malingnya. Tapi dah kadang-kadang geuninganan besti disimpen di luar di jero ge geus waktuna dipauk di maling lain milik urang mah geus we anger. Tapi alhamdulillah namanya masih keneh milik tenanah eta motor masih keneh aman cuman ieu mah nya heueuh tenanah teh apal kitu nya pernah nonton berita lamun misalnya ka mana-mana motor teh dikunci setangna ka kanan ulah ka kiri. Nya bari jeung teu 100% bisa ngamankeun motor cuman cenah lamun misalnya dikunci setang ka kanan mah rada susah dibobol. Tuluy aya deui ngomong bisa setenang itu cenah. Sabenerna mah besti henteu tenang saha sih anu tenang lamun misalnya boga barang berhargana arek dipauk ku batur tapi gagal. Kisah prakajadian kamari nikah ayeuna masih keneh noroktok besti lamun jujur mah nya heueuh masih keneh ruas masih keneh bersyukur kitunya masih keneh kumaha nya aya milikna keneh mentak eta motor masih keneh ngajogrog di luar. Kadang ayeuna ge nya lamun misalnya sare tenanah jam 8 jam 2 janari teh geus udang deui besti ti jam 2 teh bisa sare deui bakat kunaon bakat ku sieun kabayang-bayang teh aninganna. Aya deui nu ngomen nyaho pernah kaleungitan emang teu kapok nyimpen motor deui di luar. Atuh da besti jelema anu mana anu teu kapok lamun misalnya boga barang berharga dicokot ku batur. Kadengena hungkul jiga anu tenang teh katempona hungkul jiga anu teu kapok teh besti sabenerna mah nu kudu asli namanya besti. Begitu hudang isuk pas muka panto hese pas ditingali motor aya keneh di dinya teh ngebleng besti babara menit tenana ngahuhuleung. Cenah naha pas carita di awal mah jiga nu tenang jiga nu santai. Haduh besti sabenerna mah henteu santai henteu tenang eta teh bari noroktok bari kesang kaluaran. Nya bari jeung tenana caritana nyantai oge bestinya heueuh tenana teh bisa ngingetan ka batur bisa ngingetan oge ka diri sorangan. Ayeuna mah tenana arek nyanet